Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, alhamdulillah jasa tepang dangu deui sareng simkuring Encing Adnan salaku tukang ngadongeng dina ieu gelaran dongeng Sunda. Daya sanes ayeuna urang bade ngalajengkeun cumarita lakon dongeng Jejer Awi Pasaran Anyar dina seri ka-8. Sakumaha biasa sateu acana simkuring maoskeun kana ieu carita. Langkung ti payun simkuring nyuhunkeun dihapunten kana sabudaya kalepatan. Boh tina pilih ayana kasamian nami tempat gelar sareng sajabina oge da ieu reka carita teh masih jauh tina kasampurnaan, tangtosna meryogikeun kana sadaya kritik sinarang saran anu ngawangun khususna kangge simkuring pribados salaku tukang ngadongeng oge anu ngareka kana ieu carita dongeng. Ieu carita mangrupikeun carita fiksi etang-etang kangge hiburan urang sadayana dina maturan sepi atanapi dina waktos luang istirahat urang sadayanya para mitra. Kukituna supados tong nyangkolong teuing kana waktos mangga urang kawitan wae kalawan lakon jejer cariosna nyaeta Jejer Awi Pasaran Anyar seri ka-8. Wilujeng ngadangukeun. Yu ah. Para mitra kaum dangu, wayah isuk geus tumiba. Panon poe harita asa keur teu biasana kasambut ku wargi lembur gobogan para mitra. Peda jelasna basa peuting geus kasatronan ku garombolan ka imahna Haji Dudung. Nyari Haji Dudung mangrupikeun hiji juragan jengkol anu cukup usagalana dina perkawis dunya. Beja pabeja-beja teu aya korban anu maot mah, nanging sagala emas inten permata jeung duit teh dibawa kabeh ku rampok teh. Dugi weh kabar teh rame di hareupeun bumina Nirutmi, sabab harita jakah teh keur di kurumunan wargi tupi salaku saksi yen bapana oge kongsi jadi korban sandraan ku eta garombolan keur peuting teh para mitra. Nya kitu deui Ijang oge Nirutmi sakeluargi aya turut nyarita naon hal anu disaksen ku manehna dina terangna kana eta garombolan ku Ijang teh para mitra. Kumaha sobi jaka uge Ijang kasaksianana dina perkawis terangna eta garombolan anu kongsinya turunan jeung mawa pakaya Haji Dudung basa peuting teh. Sok kira abah salaku sepuh di ieu lembur teh panginten palae terang heula sateu acana urang nguruskeun langkah ieu jeung pihak desa teh. Taros Bah Kohir para mitra salaku sepuh lembur gobogan. Di kawitanana mah kuring sareng Ijang teh katibraan bah ti kawit beurang lilir-lilir geus poek mongkleng geuning di handapeun tangkal asem. Teu lami sareng Ijang teh nempok kagalengan ngabring sagarombolan ti arah alas. Lami-lami teh beuki jelas yen eta teh garombolan da pada marawa bedog sadaya tuh.
kurang leuwih nama ayat 7 urangan bah. Rikat harita kuring jeung Ijang teh atuh nyumput naik ka tangkal asem. Pas garombolan deket telah mi bapak kuring datang ngagorowokan. Nya atuh kuring ge lain si teu palai ngawaler istuning pan ngamankeun. Nalikana garombolan teh mangkat kuring jeung Ijang turun nyalametkeun bapak. Alhamdulillah bapak mah salamat. Ngan mujeng ka subuh ari kuring mah uih sareng bapak. Ijang mah masih di ditu keneh da saurna teh bade ngukuntit eta garombolan palai terang nyumputna mulangna teh di mana. Kadituna mah abdi ge bade naros ka Ijang bah kumaha hasil basa ngukuntitna teh. Waler Jaka jeung dipangkas ku patarosan ka Ijang harita para mitra. Oh janten gitu. Nya syukur pami bapak maneh salamet mah tuh. Teras kumaha tah? Ijang tulina kumaha? Taros deui Bah Kohir nu harita naros ka Ijang para mitra. Justru eta bah dasarna rampok lumpatna teka berik pisan. Lapur kuring duprak dapruk di galengan teka panggi tungtungna ka mana eta lumpatna garombolan teh. Sumuhun hartosnya teka panggi we eta garombolan mah nya nepi tungtung ka mana jeung di mana nyumputna teh Yang. Taros Bah Kohir deui para mitra ku nagesan mungkas kana cumarita Ijang. Sumuhun bah. Teras kumaha ieu bah? Dupida beja mah lembur sejen oge kantos kasatronan ku garombolan tapi dukana masih garombolan nu sami atanapi nu benten ieu teh. Nanging rasa paduli abdi mah palai ieu teh numpas kajahatanana anu geus ngarugikeun ka para wargi nu geus janten korban bah. Komosok aya dicaritakeun kapeung saurna teh aya nu anakna diperkosa, bandana dibawa tangtos kedasa enggalna ku urang teh bah. Ulah diantep bah kalakuan kieu mah kudu buru-buru ieu teh dipigawean ku para urang desa. Ijang ku ngagedu rasa jiwa ngorana para mitra nu memang sae kapalaina dina hoyongna ngabasmi para garombolan nu geus pisan ngarugikeun batur. Tah sumuhun bah. Kumaha ieu kedahna? Da Bah Kohir kumaha oge salaku sepuh di ieu lembur anu janten pangrungonan pikeun sadayana arahanana teras amanahna nu pasti ulah deui kajaden anu dirasa ku Pak Haji Dudung teh kedah kaulang deui kitu. Nirut mi ngiring tembal palai kenging bong-bolong pikeun katentreman balareha sadaya para mitra. Ya ayeuna mah kieu wae sim kuring bade angkat ke jeung deui ka pihak desa bade laporan jeung nyuhunkeun kabijakanana nu mawi dalam gobogan mah jauh ditungtung ayana ge dugi para polisi atanapi tipung ge asa berat bade jagi di ieu teh. Peda jauh akses saurna teh ka ditu ka dieu teh sapertos gampangna cara di kota. Naon wae infona anu dikengingkeun ti Ijang jeung Jaka tadi janten panganter engke kocap kangge abdi ngalapor ka urang desa kana ieu perkawis pokona namanya para wargi. Tembal Bah Kohir nusakan tenan nutup kana picarioseun harita para mitra nu dituluykeun ku bubarna para wargi katut Jaka oge. Mitra kaum dangu panon poe geus nang tung pajeg jagat ge panas ngagencrang
harita dicarioskeun. Ijang teh nuju ditepas tukang. Kairing datang Neng Yusti mantunkeun cikopi. Katinggal ngebulna ku ngagoda kasakur nu ningal jeung ngambeuna kana eta kopi. Jurut Neng Yusti diuk ditepas bari neuneun cikopi dina meja kayu. Engkang, alim dede Yusti ditinggal kitu ku engkang kawas kamari engkang. Sok sanaos engkang alasan kumaha oge. Eta teges nyen hate Yusti melang pisan. Ocap Neng Yusti ka Ijang. Nu harita Ijang deh ngadangukeun anak bari nyuruput cikopi nu geus kasanding para mitra. Nyi, ari kamari mah akang teh kabablasan kawitna ngagoler samentawis. Da tundu tos dahar hui teh. Ari pek malah nepi ka poek. Siga-sigana akang teh dikelonan buyut asem jeung si Jaka nyi. Waler Ijang para mitra. Bari ngimplengan jejer anu geus dijeuna tina awi gombong nu baseuh. Mantak ge, jelema mah permisi, Jang. Grok nyangrok di mana wae oge permisi. Ulah malah asal-asalan wae. Da panginten urang teu nempo manehna, ari manehna mah da nempo ka urang teh. Untung wae maneh teh jeung si Jaka teh dirogahala ku eta garombolan. Tembal Nirutmi. Bari muru ka tukang moekeun lauk asin lundu di luhur kandang hayam para mitra. Panginten leres engkang, naon saur emak. Aya saena panginten ka mana wae urang teh kedah permios heula supados tong janten kasalahan. Iring tembal Neng Yusti ka Ijang. Nu harita nuju nyuruput deui kana cikopi para mitra. Ari nyai sok aneh-aneh wae. Manya atuh akang teh sapolos-polosna teu permios. Paling ente da eta teh ka makam gede. Santenna dina dongkapna oge akang teh ngucap assalamualaikum ya ahlil kubur. Ngan kaleresan we panginten nuju katibraan nyi. Hari perkawis rampog mah insyaallah mah moal bakal balik ka lembur urang deui. Tembal Ijang ka Nirutmi. Nu harita ngiring bareng calik di tepas tukang para mitra. Hari Ijang terang ti mana? Yen garombolan teh moal balik deui ka dieu Jang. Nirutmi bingung. Ngadangu Ijang nu mungkas rampok moal balik deui ka lemburna. Nya rampok ge boga akal mah. Moal enya atuh nembe kamari ka dieu. Teras ka dieu deui. Nu aya neangan apes eta mah. Nganu jelas mah sasaranana yakin pasti bakal ka lembur sejena. Nu janten kaduhung Ijang mah Ijang teu hasil pisan ngukuntit ka eta garombolan pikeun nimukeun tempat panyumputanana mah. Santeun namun Ijang manggih. Kantun Ijang lajengkeun wae langkah salajengna dina mikir carana pikeun numpes kajahatan maranehna mah. Ocap Ijang para mitra. Nu kaharti ayeuna mah kusadayana oge. Nya dina kaayaan kitu. Ngadadak Neng Yusti teh ngocapkeun pamenta. Nu siga dina ieu pamenta teh rasa ngidam pamentana jabang bayina ieu teh para mitra. Kang, kunaon Yusti teh palai teuing nya tuang lauk emas bakar. Ngan warna laukna palai nu hejo. Tapi lauk emas Kang. Hoyong lauk kenging ngusep Kang. Nanging dituangna palai jam 1 peuting Kang. Kocap Yusti. Bari siga nu hayang pisan dina ngaraos naon anu dibayangkeunana teh para mitra. Aduh, hari nyai sok araraneh perkawis lauk emas akang tiasa ngengingkeun. Sok sanaos kudu menta ka empangna Batarmo oge.
sanaosku cara ngusep ge sanggup ngan palebah mental lauk emas warna hejo eta mah teu aya ti dituna atuh nyi. Di mana-mana lauk emas mah nya sapertos umumna. Waler Ijang, ku bingung dina nampi pamenta istrina nu kahar ti ieu teh darasa ngidam kaum ibu para mitra. Aduh, ngidam ieu teh nyai. Nya Jang, ari ngaran-ngaran ngidam mah sakahayangna naon, hayangna nya kedah wae laksana. Sok bising ke jabang bayina teh aya bahasa ngeces. Tembal nirut. Mutambih mereka bingung rasa keur Ijang dina harita mah para mitra. Sumuhun mak, tapi kedah ka mana neangan lauk emas hejo? Da teu aya mak. Ka mana jeung di mana atunya? Sok sanaos ka pasar oge. Pastina lauk emas mah kitu pada umumna oge mah moal aya nu hejo. Walon Ijang, nu ngaraos lapur tiba kaleunana pamimaksa neangan ka pasar pikeun ngengingkeun eta lauk para mitra. Ih engkang, teterang da ieu mah asaan teh si jabang bayi palai pisan geuningan tuang lauk emas hejo bakar. Ngertos Yusti oge yen mustahil aya nanging asaan teh ngalek wae raraosan ieu si jabang bayi teh Kang. Menta keukeuh kitu cobi diusahakeun yang Kang. Neng Yusti, ku ngaraos ngartos tapi bingung sorangan dina ngarasa diri. Nu keukeuh kahayangna kedah laksana. Maklum, caraning ari keur ngidam nya naon halna oge keukeuh we menta nu dipihoyongna para mitra. Aduh nyi, nya ieu mah kieu we atunya. Panginten akang bade cobi ngusahakeun heula. Manawi jeung manawi Allah teh ngaijabah pamenta nyai. Sanu terang sok sanaos mustahil oge ari geus jadi kun fayakun mungguing zatna mah da moal hese. Ngan lamun akang teu kenging atuh nyai ulah ambek ka akangnya. Istuning dina usahana oge akang teh banget nyahana ka jabang bayi. Komo ka nyai. Tembal Ijang para mitra, nu nutupkeun carita harita niat bade enggal salin anggean paranti anjeunna mun neangan lauk. Hatur nuhun Kang. Didoakeun ku Neng pamugi Kang teh sing kenging sapertos anu dipika palai ku Neng nya Kang. Jang, ngan mun saupamina nepi ka sonten teh kenging oge mulang wae nya Jang. Ulah siga kamari ah. Cobi wengke kumaha turas taros ka Mang Darja panginten aya balongna nyaeta lauk emas hejo teu meunang nya kenging nu biasa ge teu sawios lah dibakar we. Sugan jeung sugan tiasa ngagantian ka hoyong nyai sanaos teu sapertos anu dipika hoyongna nyanyi. Nirut nih ngiring mungkas pepeujeuh ka Ijang dina harita. Dirina melang Ijang teh ngalaman sapertos kamari nu katimu sareng garombolan teh. Para mitra kaum dangu, angin di beurang harita asa teu karasa. Jagat karaos panas ngagencrang, jeung teu loba oge katawisna para patani anu keur di sawah jeung di kebon. Ijang harita apruk-aprukan ka kumbung jamur Mang Rojati. Sasakapeung katawis di leungeunna pacu leutik nu digecruk-gecrukeun katana. Nu teh sanes niat nuju neangan cacing kangge eupan dina keng nguseup. Harita katawis sababaraha cacing diasukeun oge kana plastik es. Dirina tapi ngaraos teu jongjon sapertos aya hal
nu keur nyalimbut dina pikiranana para mitra. Pamajikan teh aya wae ngidam palai lauk Mas Hejo ladang nguseup. Ari nguseup nama gampangan paleba lauk Mas Hejo nata mustahil aya atuh. Kuring ge asa ragu kieu jadina bade nguseup teh. Sok pamiragu kieu teh bisi buntal wae duh. Yakin apes teu kenging lauk hiji acan kena teh. Gunem hatena Ijang nu bingung teu manggih tungtung dina ngarasa teu daya neangan lauk Mas Hejo para mitra. Nya saparantosna cacing kenging loba jeung dirasa cekap. Anjeunna teu langsung angkat ka kali, nanging malah diuk nyender di handapeun tangkal basiah gede. Sukuna dilahun hiji dina tuurna, tur bari ngimpleng. Kasajauhna panon ka arah sawah nu kahyap panon poe beurang harita. Pas palagokan eta dina tangkal basiah leungeunna nepak pisan. Maksudna mah rek nepakeun reungit da sakapeung aya hiji duana nyaliweur di hareupeunana. Mun urang boga sawah tong lega-lega asal cukup weh. Banget bungahna ieu hate pamajikan anak kolot bisa kacukupan. Nah hanya jadi ngalantur kieu di mangsa beurang geuning ieu malah ngalamun. Kocap Ijang ku langsung nyadar dina lamunan dirina nu harita nempo kalegana sawah batu. Tapi dah pasti keyakinan mah gede kuring teh palai bisa mikeun bagja ka kolot jeung pamajikan. Nya saha nu terang doa tina lamunan janten nyata da Gusti Mamah ngaijabah doa hambana atuh. Eta domba sahanya malah nyamper ka dieu eta domba bandot. Hudang atuh Ijang harita tina diukna para mitra. Tur ngagebahkeun ka domba nu malah ngadeukeut ka manehna. Hus, ditu tuh jukut maloba di ditu tong di dia. Urang keur leleson malah motor engke deui di dia. Eta ku tandukna kuat baplang kitu gagah domba nu saha ieu nya. Usahna Ijang ngagebahkeun domba nu harita bandot teh malah cicing wae di hareupeunana para mitra. Ari maneh ngalamun lain neangan lauk itu pan pamajikan maneh teh keur ngidam Jang. Jabang bayi dikandung ku istri maneh sanesa ukur jabang bayi biasa Jang. Aing jabang bayi anu luar biasa eta teh. Ngagebeg Ijang ngadangu aya sora nu ngajak ngomong ka dirina. Jantungna ratu raraosanana muringkak. Padahal teu pisan aya jelema nu deukeut jeung manehna harita para mitra. Saha nu ngomongnya heuy? Nah di luhur kitu ulang ngagetan Sok atuh ka dieu euy saha di ditu? Kocap Ijang. Bari waspada ka peung tangah ka tangkal basiah. Sok bilihna aya jelema oge. Sakapeung ngareret ka pojokan kumbung jamur. Tapi dirarasa da teu pisan aya jelema para mitra. Jang, ieu uing ngomong. Domba bandot di hareupeun maneh. Tembal deui si bandot ka Ijang. Nu masih can dipercaya ku Ijang yen domba teh bisa ngomong. Tong heureuy atuh euy. Manya sato bisa ngomong. Mustahil ya mah Tembal Ijang para mitra. Karena eta sora nu dia aku keluar di sora domba. Sok ayeuna bisi maneh teu percaya atuh Jang. Sok kita urang supados naon we. Mun ke urang nurut karena perintah maneh berarti wayahna maneh kudu percaya yen teh keluar di sora uing. Tembal nasi domba nu supados ngajantenkeun kayakin keur Ijang dina ngayakinan yen sora teh keluar
ti dirina para mitra. Sok cobi ayeuna diuk. Diwarangna Ijang ka domba. Tur si domba bandot teh depak nyang hareup ka manehna. Geus percaya maneh teh ka urang. Kocap domba ka Ijang. Nu ayeuna mah geus yakin yen eta sora teh kaluar ti sungut domba bandot nu dihareupeunana para mitra. Nya geningan manehnya. Nah maneh bisa ngomong jeung maneh teh ti mana ieu teh kawitna. Batur oge bisa ngadengen teh kana sora manehnya ieu teh domba. Taros Ijang ka domba bandot. Moal Jang, batur mah ukur maneh nu bisa ngadengi suara dewek. Ari dewek teh mangrupikeun domba karamat nu ngagegeh di alam angon nyaeta alam nu aya di alam siluman. Kuring teh kaselap mang puluh tahun. Di telah Basia ti kawit Basia masih kene tanggung jeung eta Basia teh ayeuna geus kolot. Kaselap kuring teh. Harita niat rek mijah mencelat mawa imah dewek. Mencolokna teh pas dina getahan Basia atuh teu bisa lumpat. Maneh panginten teu sangaja. Tadi nyanda ka eta tangkal. Leungeun teh kongsi tetepak kalagokan tangkal anu gorowong. Alesan dewek teh kapatri dina getah teh. Pas palebah pisan eta nu gorowong. Nyapu lantara mang puluh tahun atuh. Getah teh beuki garing, ngaringkil. Rugi pas dina maneh nepak eta getah teh murag nepikeun ka pecah. Pabantrok jeung batu. Tah aing teh kaluar atuh tina eta getah teh. Tuturna si bandot ka Ijang. Nu harita Ijang ge langsung ningal ka handap tangkal Basiah nu gorowong. Aya urut getah mecah ku saking garingna. Di sisina batu hideung sapertoskeun endog manuk nu leutik. Oh, ieu maneh teh jirimna. Atuh pami kitu mah panginten maneh teh domba teh samanea nyadot. Taros Ijang bari nyanda kana eta batu tur dikeupeulna para mitra. Sumuhun Jang, kuring bisa terang kana eusi rupiah jero hate jelema. Malihan salian ti kitu kuring siap ngabakti ka juragan nu memang niat ngadunungan kuring mah ka 7 turunan juragan oge. Dina laku kuring ngaturkeun nuhuna anu kantos ngalepaskeun kuring mang puluh tahun zamanna ayeuna kuring tiasa leupas. Walerna si bandot ka Ijang. Nu harita bari ngagosokeun tandukna kana pingping Ijang nu keur nangtung. Kela dot. Urang teh sagampang kitu asal nampi-nampi wae. Mun nya maneh niat dek bener-bener ngabakti ka dewek. Ayeuna mah kieu maneh panterang pamajikan urang keur ngidam paledahar lauk mas hejo bakar nu kapalaina oge dibakar di jam 1 peuting. Mun leres maneh hayang ditarima pangbaktosanana ku dewek, sok buktikeun heula ka mana urang kudu neanganana kana eta lauk. Gampil juragan. Ayo urang datang wae ke Karajaan Ratu Sagara Kidul. Anjeunna salaku ratu nu ngawasan sagara siluman. Kaleresan kuring kantos wawu jeung anjeunna. Waler si bandot para mitra ka Ijang nu hayuh ngajak ngajugjuk Karajaan Ratu Sagara Kidul. Nah di mana jeung make naon kadituna ieu teh dot? Tarosna Ijang ka si bandot nu geus siap nganteur pikeun ngengingkeun lauk emas hejo anu dipalaikeun ku istrina para mitra. Bangga juragan, kantun munggah ditonggong kaula. Adapun tempatna karajaan nu dimaksud moal katempuh ku 1000 tahun nu make kendaraan dunya. Iwal ukur kasakten kula nu bisa nganterkeun ka ditu dina waktos anu kaukur. Sabab daya mah karajaan siluman ukur bangsa siluman deui anu tiasa oge.
waler banut kusa tegesna mere gambaran ka Ijang nu panasaran dina ayana. Nyangges, hayu urang cobi buktoske naon omongan maneh. Mun cenah leres omongan maneh, yakin sok bakal ditampi pisan cara maneh nu dek ngabakti ka urang. Salaku dunungan nu geus aya jasa ngalepaskeun maneh tina getah eta tangkal basia. Nggak juragan sok naik ka tonggong kuring sok. Cepengan ieu tandu kuring. Harita Ijang langsung naik ka tonggong bandut. Nu sakitu gagahna eta domba Baramitra, kuat teu ngalengkung-lengkung acan dina tonggong nasanosku ditaekan Ijang. Sungu nu baplang jadi cecekelan Ijang. Nu saeutik si bandut mulai ngalangkah ke arah kidul, beral nuju ke arah pepetengan alang. Anu pasti bade ngajugjug kerajaan Sagara Kidul nu bade nepungan Nyi Ratu Rantasari. Neng Nong para mitra, hapunten dongengna kapegat deui ku Neng Nong. Insyaallah urang lajengkeun deui ieu dongeng kana seri ka-8. Sakitu anu tiasa kapidangkeun dina gelaran dongeng Sunda Jejer Awi Pasaran Anyar dina seri ka-8. Hapunten kana sabudaya kalepatan, sapunyere pegat simpai, paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.